Udah ngabuburit hayu. Idih najis embung aing lah. Siapa kadi itu bisa ngusruk aing. Emin jeung aing be hayu ngabuburitna. Mari lah yo aing mah teu lepa jeung sia. Bala gusa Emin gagayaeun lah. Emang saya bisa mau motorna? Ya budak ngantangan aing. Tanya gitu aing mantan supir Rosi. Beb hayu beb. Sia mah gua res ya mau jajak ku aing mah. Aing ya keur loba duit ya. Sombong amat. Sia aing je naon? Apa yang gorengan, yang gegetut, apa yang es? Aduh Emin, eta mah jajanan budak SD. Helda mau hobi na pizza, burger, spaghetti. Pizza kusku masih. Ya ka pizza gitu nyaho, hayang ngajak Helda. Atau budak aing mah nyanggue ka kue bolu. Geus hayu jeung aing be, aing diajak makan gorengan ge daek. Duh aing mulas beteng ya. Aing ngisi ngeulannya. Lah kitu bae sia. Alapi bebe Helda. Hai Wan, eta Emin boga motor bagus nang di mananya? Menang minjem meureun paling geh lah. Heeh bener mau gagal. Dak aing balik heulan nya, aing encan ngejo. Di pera temampan ku aing, di wiri temampan ku aing. Apa yang kaki kiai bayinya? Assalamualaikum Mbak Haji. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam. Aya naon, Ceng? Tumben ulin ka dieu. Ieu bae perlu seetik. Gerak aja ro, Ceng, gerak asup. Guys, gerak ngomong aya perlu naon, Ceng? Elda bah, Emin buka jasa ka Elda. Bah, ku Emin geus pere temempan, diwirit temempan. Kumaha bah tulungan bah. Astagfirullah, sia Ceng. Ulah pelet-peletan pamali eta. Jeung Abah mah pas nu kamari bae nu diomongkeun. Cukup sabungkus rokok merah bae. Cukup sabungkus rokok merah bae. Aya ieu bah mawa. Gerak ka dieu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Run. Guys, Ceng, gede bawa ya jimat. Insya Allah, isuk ge Helda pasti nyamperkeun. Nu bener bah nyamperkeun deuk naon? Nyamperkeun menta dilamar. Nuhun Bah Haji. Ulah poho sabungkus deui. Ulah poho sabungkus deui. Tenang Bah Haji dibawakeun sa mobil ge. Geus geura lempang ka ditu. Kahade ulah poho salat 5 waktu jeung puasa wajibna. Oke Bah Haji. Nuhun Bah Haji, Emin deuk balik heulan. Assalamualaikum Bah Haji. Waalaikumsalam. Ya aing kunaon nya, teu puguh-puguh inget ka Emin. Udah, sia manggih Emin teu, sapoe aing teu manggih kangen. Duk naon sih Helda nanyakeun bebeb aing? Atuh sia suruh bae Emin lagi bogohna aing. Maksudnya naon dek ngarebut bebeb aing ti aing, teu ridho aing mah. Sia hayu nu kesaingan mah jeung aing. Enggeus budak. Esa kunarawan ieu ngarebutin Emin di jore. Nyaho sia mah sok teu jelas. Woi guys, jangan segala deh meureun, teu pantes ngarebutkeun jelema kos Emin. Nyaho siapa teu izin ka aing anu ti baheula mudag-mudagnyana.
Ay tumben iya bebek aing negor. Pas gawe beb nek naon kitu. Gara gawe nu rajin supaya bisa ngalamar aingnya. Mantap ya. Nu benar beb si aing dilamar ku aing. Iya, Beb. Ma aing dek lamar Helda ma. Beb, emang serius aing dilamar ku aing? Iyalah, geraan. Heuh beb aing bebejaran ke maing. Pokona mah tangguhan bae di imah. Beb aing nek barikeun. Ma! Oi, Ma, Helda yang dilamar ku aing. ai sia ceng, kos nu boga duit bae. Ulah halagan, jadi sia meleutik keneh. Ma, pan sawa lega keneh. Ai sia ceng, pada masalah batur. Aduh aing geus teu kuat, Ma. Atuh kan ngajual kebon cau heula. Pugu sia keur lockdown aya-aya bae. Geura jual mah kebon cauna. Lah sia saruk-saruk kawin sagala. Ayeuna kenal pembebek pengen lah. Halo. Halo beb, tuh kan jadi ku aing dilamar. Seriusan sia diizinan. Geura ku aing ditangguhan. Budak ayu antar aing ngalamar Helda. Lah si Emin kos nu laku. Gagah basi hayu graan. Ayo atuh. Run. Run. Jangan lupa jangan lupa sabrek, jangan lupa sabrek. Jangan lupa sabrek, subrek, sobrok, bebek. Subscribe. Selamat tinggal.